malam kieu kegiatan heuh. Naon tak kira-kira? Ngeunah mah ngulu belauk. Mana laukna? Kedeung cuy. Insyaallah doa anak ku Allah dikabul. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa kan tuh, Bro. cing wae. Masang ya dulu pas lah. Tuh. Naon cek anak ge? Cocok. Mantap. Ajib. Ya tuh bah, lauk teh bersihan. Wae. Atuh make makan dibawakannya langsungnya bikin dia di kursi tadi. Satu nuhun dah bersihan. Wow, mantap. Nuhun, Bro. Ngan abah deui. Ayo nu ngarol mah ngarolena we ngaropi. Nurus tunyung. Dasar. Ulah ku kulun teu aya atuh bah dia ku anak budak ngora anak. Sok sia dia. Tak gitu atuh. Ngan ngejar dog doang. Beli Begitu. Oh, siap. Mana ka sana? Eta dia ku anak geus. Urang aing ngopi heula. Oh, siap. Mancing di mana, Bro? Di kulah raning biasa. Ini menang leuwah ade ente. Oh, panu kamari teh ya meureun. Anu yang kemarin dia telen. Oh, Mantap. kabar habis. Ade bener ente. Mau tahan ngelawan upan eta mah dah. Ade kana mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mantap. Mantap. Salah ribu euy. Masak dulu masak. Bro, kumaha mah? Alhamdulillah ngopi. Siap. Bah, abang, Alhamdulillah sama dongkap. mantep tuh, Bah. Ka mana heula bieu tuh? Tadi teh pergi lah sekedap, rada telat. Ngopi lah. Siap. Langsung balanya lah Indo. Indo asis. Itu sama sadayana. Bah, itu cara naon kira? Bieu keur ngobrol sareng si Ipe di dinya karos acara naon ieu teh. CP teh masak. Ngadoa we langsung. Ya Allah, gitu. Hoyong masak, sareng pasien Lukmas, ka Allah teh dikabul doa teh alhamdulillah. Jajim. Alhamdulillah eta mah. Pan aya, Bah. Bener cek dina keterangan ge. Usuni astajib lakum. Berdoalah, maka akan kukabul cek Gusti Allah oge. Emang leres eta teh. Doa teh pasti. Nyata ayeuna mah kaelehkeun ku budak ngora daripada kolot mah. Kolot mah nyahonna naon teh kan moyo. Tah babah masuk situ tah. Sok ngarendahkeun diri tah jeung kolot teh dah ih. Luar biasa ari babah teh dah. Nggak, saya mau ulah ngalobrol wae, kena ngopi. Nikmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ya ngajak kumai teh. Masih ada dia sibuk gitu. Orang sibuk ya. Sibuk nama minggu biasa apel heula. Asakan, Bro. Masak mah, ya. Ieu mah. Lila aing masuk di acang teh. Bawaan itu. Siap. Mana nu kedah dibantesan? Aya peut euy. Iya. Ieu sambal hade ieu. Musuh. Taman. Mantap. Ini ber. Mantap deh. Yo, Bah, daun teh, Bah. Tadi semut teh. Ulah makan wae kira, Bah. Ya, Siap ah. Kurang bagikan ya laukna. Waduh.
alhamdulillah percumpunan oge yang lalu mas teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngajak bagian dahar mah. Nyaho we. Ieu teh PR teh pasukan ruang dahar. Aduh. Kita kalah saya itu kita melak. Lewatnya mantap bro. Ikan masnya mantap. Lewatnya pedok kacida. Mantap, doa terlaksana sama ikan mas. Aduh, nikmat pisan. Luar biasa. Mantap, bro. Mantap Gusti. Ade, bro. Anak mah kadang sama sih kita ilmu anak Nesa. Mau pantun wah. Dengan doa yang terdalam. Coba di pantun untuk coplok. Beginilah bro, cara kita mengisi waktu luang, ngopi bareng, bercanda bareng, makan snack bareng, dan makan nasi liwet bareng. Yang penting kebersamaannya bro, biar kita makin dekat, makin erat. Rani Bising, mantap!